Kunaon sih ngalamun wae? Aing kakaraeun we iem kamari dipitnah ku si Bella. Keun bae mak, jadi jelema mah kudu loba sabar. Engke oge nu mitah mah katulah mak. Mani kuat nemen pisan si Bella sungutna ampun tengan. Mani abong kene mah jelema teu gableng, mani kuat nemen pisan si Bella mah. Nu penting mah teu ngalakukeun kos kitu. Ngomong-ngomong aya biasa we ya, we ngarek napikeun. Unggal poe ge eueuh beas ieu, unggal poe ge eueuh. Ah, Meni asa ku pusing mah hirup teh ah. Susah wae. nya maneh atuh ya mumpung ora ngalah ka ditu usaha ulah kolot wae nu usaha ieu. Pajahan ayeuna tuh ke peceklik, parege kakarak beuka. Ya peceklik lila pastina oge. Gunting sabaraha ringung mah kaluar negeri geus diblestisan. Geus moal asup deui. Gawe-gawe naon atuh ya anu bisa menghasilkan duit. Kan kadewe ulah nipuan wae batur. Kurang nyair ieu mah. Di walungan. Embung ah, nyair wae. Ah. Yang geus atuh rek angkatan baju heula nya. Sabenerna mah mak, uing ge sirah teh laleur hayang ngopi, teu kabeuli kopi-kopi acan. Ah. Rek ngecolok-ngecolok ka saha. Tetangga ge geus gareuleun geus nu percaya. Satu mah ulah ngalamun wae. Hirup teh kieu-kieu teuing sieum. Geus ulah ngalamun wae mak. Rek titilap heula nya. Mak. Urang rek ulin heula nya. Pagawean sia mah kitu malulu ieu ngan ngalado gue jeung ngalado. Ya bete tuh udah di jero oge wah tipi-tipi acan ah. Ieu sia teh make baju gaya nu bener ya, ulah kos nu beunghar wae ieu sia teh sadar diri sia teh jelema nu malarat ulah kitu ngerakeun ku tetangga. Mah masa kos kitu. Nya mah sanajan jelema teu boga oge gaya mah nomor hiji atuh mak. Ngiraku imah bilik, imah rek rubuh, gaya meni kucel ah. Nya angger we, teu gablek duit mah sia teh moal nyatu. Mama sirik wae kos tetangga wae ah, sirik wae ka urang teh. Nya lain sirik aing mah ngelingan. Nya geus ah urang ulin ah. Geus nya. Heeh, tong buri teuing balikna naha? Moal. Balik teh babawaan atuh. Marogok nagihan teh duit nama teu menang-menang jaba jarap blog sendal ge kudu make sendal jepit iraha rek rame deui ah capek hate capek gawe untungan nama Kunaon sih Bu Haji, guguru tu wae. iya nagihan Bu Haji teu menang-menang duit aya capek na hungkul Oh, lelempangan nyaina teh peceklik Bu Haji, boro-boro jeung setor. Jeung jajablog ge eueuh Bu Haji, boro-boro jeung setor. Gusti iem eta jajablog bahasa mana ya Bahasa Mandarin, nya bahasa Gusti. Sunda lah. Bu Haji mah asa karak ngadenge dayam Urang deuk di dieu Bu Haji ah. tah si mana sih ya menigaya kitu Nya kalantang kulintingnya biasa ah, eueuh gadag di imah ge TV renyak, radio butut. oh boboro iem Bu Haji ge teu kabeuli naon dah STB naon sih ya Setbox. heeh Jaba mah odah ngalamun, kos nuku elu. we eta kumaha kamari urusan jeung si Bella teh ya geuning mani nemen banget si Bella mah Ya teh nyaho atuh Bu Haji urang ge para rusing majar teh cenah nini odah nyulik budak. Piraku atuh nini odah nini nyulik budak.
Nyaho, menyulik budak kan mana ya bukti na iya budak kayak nulengit. Ya dipikir-pikir teh nya pirakunya. Eta yang nulengit budak. Beda aki-aki nulungit mati gejebur. Gusti, eta didadag teh si Bella. Nya enggeus sembaran wing mati nyararaho Bu Haji teh. Nyaho lurus kan ulah jadi fitnah, dumuk-dumuk henteu pajarkeun nyopet budak. Oh, tungtungna mah heboh we salembur eta. Nyaho ngerakeun kolot urang jabanya uruskeun atuh ya. Kan bae jelema eta mah menduruskeun ge mantak ti benereun Bu Haji. Kitu nama kayak gaya babalasna sorangan ya Mungkin mungkin geus bae. pararusing, boro-boro nguruskeun nu kararitu. Tadi isuk-isuk hayang ngopi ge meuni lalariut. Eueuh, kopi-kopi acan. Tapi eta ngomong-ngomong geus gaya kos itu ya. Geus gaya kos kieu mah kumaha we Bu Haji urusana aya we nu liwat di jambret. Hanya ulah main jamret di kiceupan ya. Kicepan. Kumaha we sangkan Oh, meunang Bu Haji duit. pararusing, hayang ka sawadi deui. Urang mah geus diblestis, udah ge ka sawadi teh. Blacklist apa blacklist ya? Blacklist. Eta si iya. Hayang ka Taiwan tuh dage wing mah geus babara balen tuh lulus-lulus. Eta dage Taiwan hese bahasana nya ya nya. Oh, rek ka Jordan tutup ka Oman ka Maskat komo geus teu narima TKW. Anya geus neangan sugan di Indonesia jadi naon deh ya? Heeh, sugan rek ngababu tah di regensi. Kayak kubu haji pandangan kena tuh. Oh. Baik gaji 1.200.000. 1.200.000 mah kanu naon? Meuli bedak ge beak Nya yang bener ya. Aya nama resiko teh eueuh nu murah da pugu ge. Bu Haji, urang ngajual tas ieu. Bu, batur ngomong wae tadi ge Bu Haji nagihan teu meunang duit ieu. Karunya itu mah orang yang ngopi ngalamun wae kajirna ieu 75.000. Duitna ge. Anyar kene Bu Haji, ieu teh meulina teh di mall lantai 3. Dasaan mah duitna ge yam tuh. Bener we yam, Bu Haji mah asal eta ge pura-pura papayahan wae teu boga duit wae. Anyai keraya tadi dibere wae sok tuh narimakeun. Yang geus urang ngaladog deui. Bu Haji garek nagihan Sugan we meunang yam satik-satikeun ge. Aing mau yakin orang kati mau dah meureun nya kamari nya blokan make cai dah. Kudu minta hampur aya mah ka mau dah. Moal bener ieu mah. Kudu ka mau dah ieu mah di jeksi ge eueuh duitna. Aya wae panyakit teh. Aduh. Hei Adel, Nah, sayang, metas di mana? aing tes manggung. Atau loket aduitan apa? Asa sok gadag. Asya masuk maju dah, berdegong. Nasa yang tadi tua ya. Usaha kos aing gitu. Aing milu manggung atuh, ih. Bisa gitu saya nyanyi nggak? Nggak bisa, tapi aing ngambung pakai baju seksi. Aing kan pasantrenan, pira kok aing kudu gutak-gitak pakai baju kos gitu. Ya kudu seksi ya. Jor weh, kos nu burung. Nang era juga skema atuh ieu ke pengajian karak. Tapi laku mal sih nya. Yang mana mah geulis ya. Bodoh aing ngecap duit atuh, ih. Ubah. Siapa koret dah. Ubah. Buru ih. Awas ya. Usaha kos aing atuh janggol. Kos gitu ngajanggol elok laku. Gitu. Ya pas diolah kieu aing mah. Ya, tapi aing ngajanggol sih ya. Lanjut. Ya. Ajak atuh aing ngajanggol ih. Ayo. Kumaha carana sih? Ngalayan lelaki ya. Itu sararu ditu aing mah teh gablek ge embung ngalayanan unggal lalaki Oh atuh, da mau nang duit atuh boloin. Eta mah naon haram. Sekuane haram ke kumaha kewe Geus aing balik Oh, Ulin moal. seperti lu. Bung Jemak itu bisa usaha, bang bisa nipon batu ya doang. Jembaranya. Aduh. Tinggalin manggung heula Si Warti mah gadang, baku. Waya kieu can balik kene wae. Tuh di teang mah moal waka balik. Aing mending geus perih beuteung ieu. Ngomongna cenah balik arek mawa daun sangu. Arek nyang daun sangu heula sugan ka ditu tuh
Tak kebon sugan we aya. Potoi-potoi atuh. Aduh. 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 Siapa kunaon bela marurungnya kos nini. Puyeng banget ya main ya. Ayo bener, weh, Seueur. kamari mitnah nini oda aja kenyulikan budak. Emang hosi. Doraka, saya kudu minta maaf buru ayeuna mencager. Pokoknya kayak hidung sia ya mau dah. Aya tadi kan ngulang wae da. Wah ini kali itu asa ke mana sih ya? Ya aing tas ngaladok ah. Ya minjem duit tuh ya nek mulai tolak kamu. Boro-boro aya rek meuli kopi ge eueuh sia teh ah. Sia mah gaya wae tapi duit mah teu gablok. Ya yang penting gaya, duit mah bodo amat ah. Mau dah mending. Terus can Anggus ngomong mantau gua ya. Ah, pi duiten ya lumayan. Duh, aing mah aya mah odah deui. Aing boga salah ka mah odah. Kumaha? Oh, eta nang Iis. Mak enan mak. Eta kunaon nyumput. Untuk keur ieu we ulin. Aing ngarante sangkal gua. Kadaya hilet bulu sia. Mak ka mana? Tarik neangan dengan sangu ka kebon. Sangu ka kebon. Ka warung, Mak. Nah, di ka warung mah teu gablek duit puguhan, ah. Ah, mama gadah bawa duit ku aing. Lain penculik aing mah ulah nyumput. Oh, ampun nya, tapi si Bella kamari, cek si Bella. Heeh, kembe. Fitnah wae jelema eta mah, nyawa sorangan. Orangnya jadi Ulah sok ieu. percaya wae ka si Bella teh. Kumaha da terkait gitu. Nunggus ah. Ampun nya. Heeh. Aduh. Aduh. Heh, bela. Mau dua janggol sia teh ah. Ya rek minta maaf ka Mang Oda. Nya heula ka Mang Oda anu boga salah nage aing ka Mang Oda lain ka sia. Tapi syaratna. Naon? Syaratna sia kudu mere duit ka aing. Ih, aing boga salah nage ka Mang Oda lain ka sia. Yang geus ku aing mal dimaafkeun. Emang sia saha dasar ladok-ladok. Wah, dasar Riniwa. Beut sia ta Riniwa, ku aing lamun teu bere duit mal dimaafkeun ta. Koplok emang nage si Bella mah hese banget ku aing ditipuna ah. Gusti. Aya peuting. Geuna ieu mah ieu dahar jeung peuting. Kumaha naekna nya? Gusti, aduh kumaha sih ieu naekna? Nalesan kieu. Ayo Gusti, itu nah si londok Gusti. Asik, boga petei. Lumayan. Ieu mah wah nu bogana ieu ah. Lumayan boga dua euy, pasti siem atau kan boga petei. Tapi ieu kumaha turunna? Gusti, ieu kumaha turunna? Tolong! Hah, itu mah udah lain. Heeh, juga anak gening ceurik. Gusti, Tolong! modah. Bu Haji! Naon? Ieu mah teu bisa turun, Bu Haji! Ngakal tuh dage modah mah. Ieu mah keur neangan sangu. Ngakal sok tuak tai kawe mah pamali. Gusti, Lain tuak tai kawe mah ditaikan mah. ah, kumaha ieu Bu Haji turun? Masih. Teu bisa turun. Haji kita bisa naik. Aduh. Ayo coba ayo. Ayo. Kumaha? Buru. Cinta.
pasti itu Bu Haji ngajailan mah Odah. Judes banget haji-haji ge eueuh gawe ngajailan ini. Ejakeun ku aing kasieun. Naon sih sia teh Bella? Indung sa dijailan ku Bu Haji. Jalan kumaha? Kalau foto itu naik KBI teu bisa turuna. Ah, sia masuk modus we aing capek. Hayu jeung aing hayu. Mah turun ayo cepetan mana naon dia ayo kudu. Ayo. Oh jalan mah. Ayo turun ayo. Tuh ka dieu janggol. Mana sih? Tuh ku sia tempo. Geuning itu mah Dudung dirorojo sia. ku Bu Haji bujurna. Ini mewek-meweknya. Ih Bu Haji jahat geuningnya. Ada game tuh mana obat duitna iya ah. Ku aing kudu diriungkeun ka desa apa diduitkeun gitu ya. Itu dia jangan aing yuk bagi dua. Lumayan. Ayo. Iya. Ayo mah turun mah. Bu Haji. Makanya kita Bu Haji. turungan. Mah dikerjain ku Bu Haji. Jangan sok sudah naik. Bu Haji mah meuni tega ini oge dikerjain. Eta cek si Bella cenah dikerjain. Ya tanya kenal ka indung maneh. Oh, eta mak. Eh, Sok sujon naik hirup. Ayo mak. ayo buru hayu. Ayo. Ayo. Mah dikerjain ku Bu Haji lain. Oh, iya mah. Bu Haji pokona mah wing handang daan 50.000 kajen Siapa yang dandana tanya ala indung siap Wah, bu adang dah. Pas Bu Haji mah nini dialek wae geus embung atuh narima sebagai anakna we. Ya, saya teh sungut sia teh dijaga atuh. Ini si Bella mah teh. Emang kalau- tadi ge aing nempo ya. Kalau tasienan kieu, Si Bella mah tadi dikerjain ku Bu Haji. Nyopet apa mah ada nyopet fotonya. si Bella didenge, jelema eta mah tukang fitnah, tidang. Kajepit ngeunah. Iya teh sebenarnya heuh teh Bella aing Teu, ngerakul. ya Bu Haji mah rek nulungan. Kata foto ku sia tadi kumaha. Tong percaya we ka si Bella, tidang si Bella mah tukang fitnah. Kamari jeung miteuh aing sia. Mana jeding-jedingnya biasa we atuh emang heuh mah udah mah ku situ jaga Lain mah ngahampura ka kolot sia. Bikin masalah wae. Ya Bella minta hampura ka Modas ya. Yang kewenek Idul Fitri nama dilakene. Oh, hai sia minta hampura ah. Dina sia rek minta hampura ka kolot aing. Kata jadi ya kalau cia lagi bedegong aku sia. Mah didenda 50.000 ah. Denda emang aing kasus naon sia me denda wae masa Kasus bagi lah, duit. pencemaran nama baik. Pencemaran Baik, nama Ayo baik. Bella minta hampura ka Ayo minta hampura. Ayo ayo sebelum lebaran Ayo, sebelum tidang. lebaran. Nyanggol sampura ta. Nya ulah kitu, cium leungeunna. Emang indung aing, embung aing Oh, mah. sia Oh nya ka kolot teh naon kolot saha ge. Ayo Oh, geus ayo. leungeunna. Nya ulah malinges banget nah. Ikhlas Adieu, teh, ikhlas nah. teh. Kelas Ulah kitu-kitu deui nya. Oh. kan. Tobat atuh sia teh mitnahan lain jelema teh hidang. Tobat mah ada we tobat ke sekolah terus ini talobakeun salat ulah maksiat we jeung anakna. Maksiat naon aing geus ini eueuh arahanna teh hidang. Oh. Anu nyopetan kali ieu fotoy nangan fotoy saha coba ieu. Ya ieu mah jadi sorangan. Jadi sorangan Eueuh nu tuh. tukang bogana ieu mah. Tuh, indung sia mah nek nyopet tuh wae. Ieu kan bogana haji Eta si mah eta teh sabenerna ah. Oh wow, nu bogana ya Wow, nya anu bogana. kejadian. Berarti si Bella siap. mah mit. Nyahoan ge aing jeung sia mah. Ya Bella kolotan saha Bu Haji mau oda jeung maneh coba. Nya kolotan si Iem nya heula mah odah, maknya si Iem Oh, lah mah udah mah lahirna oge sebelum zaman Jepang. Ya mentak mah odah mah nyaho seluk-beluk mana tatangkalan aya nu boga jeung nunteun. Heeh. Ulah sok tahu sok Pisan minah sia. wae. Aing mah geus 20 tahun di dieu. Yo, anak mah kumaha indung nanaon ge anakna bejat indungna nya Tuh, leuwih-leuwih. kalinya wae mah. Anak ge geus menta hampura aing geus ngomong kitu deui teh hidang. Ya. Sawana oge kos sia. Manya aing tadi dek meta hampura ka mau dan meta duit didenda 50. Nya heueuh lah, ini mah kudu diduitkeun we zaman ayeuna mah. Emang Geus, emang bagi geus, duit sia mah. Jempe geus, jempe. Geus tadi tuh mangkat. Bejak ka sakuha ka Haji Nurdin, tanya foto ya dialaan sia. Oh nu bogana batur. Aya sama jadi sorangan ieu takal fotoina. Yo, deui kan ieu mah jajadian, kos sia tah jajadian. Eta nini sungguh teh mene kos gitu, mene lancang. Anu jajadian mah lain aing tah, si Iem anak mah oda. Aing mah lain jajadian, aing mah jajaden. Gusti.
ya mak. Jadi jelema mah kudu loba sabar. Oke numita mah katulah mak. Ada buat urang teman. masak mah. Oke, Main kok gitu. Entar tadi. oke, Nyabari jenenge balik. oke. Nyabari jeung teu boga oge mak, gaya mah bari hiji. Ulah teu boga menik ucal. Ya anggar itu gue boga duit masih teh curi. Eta mah bener dikerjain. Hai lainnya sebelum lebaran tuh Idang. Lebaran. Nyanggo sampurna ta. Nyulah kitu cium bujurna. Si goblok apa tuh serius ka ayeuna? Yo, deh kan ini mah jajadian, osiat aja jadian. Acan ini ngomong di pos kita mau odah.